Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Oh bapak teh kacidangan hun ke nana kasalira aden teh Sun kubantosan anu parantos nyalamatkan warga kampung di dia gitu tah aden hapunten dupi aden teh saha teh di mana kawit nepangkeun wasta bapak Juha salaku pupuh dia lembur atuh nuhun kupanggang kena bapak sareng kulawarga di dieu nepangkeun oge wasta simkuring santana oh santana sumuhun santana di palih mana tuh lembur matuh Banjar Karang Pamidangan teh aden ari dumuk mati tutugan Gunung Guntur semohon ari tiasa dugi ka dieu tadi di perjalanan ningali jalmi anu ngalabring anu teteh geuning eta teh jalma jahat anu bade ka darieu tah kitu bapak mitra kaum dangu eta jajaka anu teteh boga ngaran santana teh ngabejakeun ka sang tukangna mitra geus kitu mah sararea uplek ngarobrol nyaritakeun kejadian anu cikeneh karadapan bari badang dahar ngararopi susuguh ti pribumi malah sakapeung para pamuda mah tatanya kajang santana ngeunaan ilmu bela diri asa kabita hayang diajar cenah da teu kabeneranana teh di eta lembur mah paguron silat jawara acan dijawab ku santana tengke cenah lamun aya waktu bakal diajarkeun. Mitra kaum dangu singkat cerita samemeh mulang santana pepeje heula kasakumna warga kampung Lego Kiara sangkan kudu tetap waspada cenah kulantaran jalma anu jarahat eta masih loba keneh balad-baladna mehna mindang ngadenge malahan mah aya guruna cenah nu nganjerak di leuweung camati dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu kocapkeun di tempat sejen ditutugan hiji gunung nu aya di wewengkon Garut anu katelah Gunung Guntur kaayaan mungguh matak pikabetaheun cai curcor tina sela-sela babatuan dilandeuheun ngaplak ku pasawahan anu hejo lemok di palabahrung gunukna tangkal Kiara anu ngajegir segede beteng munding aya hiji mah leutik
anu kabilang basajan. Biasa we disebutkeun saung ranggon oge. Tapi sanajan leutik kaayaan teh mungguh resik pikabetaheun. Eta imah teh dicicingan ku 3 urang. Anu ngaranna Aki Warsa jeung Nini Uti. Ditambah ku saurang jajaka anu pangawakanana sesagesem badak kalayan boga rupa. Anu teh lian iwal tijang santana teh. Ari Aki Warsa jeung Nini Uti teh geus kawilang lila bubuara di eta tempat ti kerjang santana kakarak umur 2 tahun keneh. Pangna bubuara di tutugan Gunung Guntur teh alatan lemburna anu baheula diubrak-abrik ku para soldadu Walanda anu kereneangan jalma anu geus mateni salah sahiji komandan pasukan. Antukna sakabeh warga di eta lembur jadi kabarerang milu katempuhan kabaud amukan para soldadu nepikeun ka kolot-kolotna jeung dulur-dulur jang santana oge jadi korbana ku katelengesanana. Kabeh lapur eueuh nu kapuluk iwal ti jang santana anu salamet teh eta oge dibawa kabur ku Aki Warsa jeung Nini Uti nepikeun ka ayeuna cicing di eta patempatan. Lain teu wani yang hareupan para soldadu Aki Warsa basa mangsa harita teh. Tapi demi kasalamatan jang santana nu jadi incuna jeung Nini Uti nu jadi pamajikanana eta anu leuwih utama dina pikiran Aki Warsa harita. Da geus puguh ari kolot jeung dulur-dulur mah geus palastra ku amukan para soldadu Walanda didareded ku bedil. Ti mimiti harita jang santana diatik dididik segala rupa ilmu pangabaruh ku Aki Warsa tug nepi ka ayeuna pisan dina nincak umur 20 tahun. Kusabab jang santana mah pinter jeung calakan. Atuh dina waktu anu sakedeung oge ilmu pangabaruh anu diturunkeun ku Aki Warsa teh geus kacangking ku manehna kabeh. Ti mimiti ilmu agama nepi ka ilmu kanuragan. Jauh cek Aki Warsa dina hiji mangsa. Kadieu heula sakodong geula. Aki aya pisan di taun ye. Harita meneran aya di tepas bari nyang hareup kulub Hui Boled nyalukan kajang santana nu keur meulahan suluh di pipir imah. Aya pisareos naon ki? Jang santana ngurunyung barigek diuk tuluy nunda kampak deket bilik. Kieu jalu urut kajadian kamari basa maneh ngomong geus patelak jeung anak buahna Bah Jagur. Geus pasti bakal aya buntutna ieu teh. Kusabab Aki apal pisan saha ari Bah Jagur. Manehna moal cicingeun. Siamalah geus pasti manehna bakal turun gunung ngayakeun bales dendam ku palastrana sabareh anak buahna ku leungeun hidap. Tah ku kituna hidap oge kudu sayaga pikeun yang hareupanana. Utama nama ngajaga keselamatan warga lembur Legok Kiara tina amukan Bah Jagur. Anu ilmuna moal bisa dianggap enteng eta teh jauh. Guguruna oge beak Gunung Karang, beak Ujung Kulon di Banten. Lantaran manehna teh geus kakoncara ti baheula boga ilmu waduk jeung teu teurak ku mimis bedil eta teh. Tapi teu kudu salempang. Sagala jalema anu kumelendang di alam dunia mah sanajan jagona oge pasti aya apesna. Aya pangapesanana. Mohon ki kunaon kinten-kinten pangapesanana Bah Jagur teh ki? Cek jang santana ngarasa penasaran. Ye, kieu jago.
Mudah-mudahan ya si Jagur bisa dielehkeun ku hidup. Aki warsa mikeun hiji gebog cau emas jeung hiji kujang nu make warangka kelir hideung. Dikumahakeun kena ieu barang teh Ki? Iya, gebog cau emas. Sabisa-bisa kudu kena kana pundukna. Nya, lamun engke hidup geus padungdung tarung. Tah, ari ieu kujang ye keur notog sirahna. Di mana eta gebog cau emas geus kena kana pundukna insyaallah eta pangapesanana. Kan aki oge moal cicingan rek mantuan ti kaanggangan. Pokona penting engke hidup geus kudu tatan-tatan wayahna indit ka lembur Lego Kiara. Geus kaimplang ku batin aki bisi kapiheulaan manten ku pihak Bah Jagur. Mitra aki warsa papagah kanu jadi incuna. Jang santana saraga pisan ngabandungan naon-naon dipapagahkeun kudu jadi aki. Kitu deui Nini Uti ngelingan kanu jadi incuna sangkan hati-hati jeung waspada. Nu hade we Jalu sing bisa nitipkeun diri ngadoa nya. Amoni insyaallah. Mitra sabenerna mah ngarasa melang anu pohara Nini Uti teh. Nepikeun karambisak bari ngusapan sirah nu jadi incuna. Tapi eta geus kawajiban santana pikeun ngajaga keamanan warga lembur Lego Kiara. Kusabab manehna yakin anu diteangan teh pasti manehna. Moal teu sasaha. Lamun seug maena eueuh di lembur Lego Kiara tang tu warga lembur nu baris jadi korbanna. Berang geus kasilih ku peuting. Jangdak jangjangna geus ngalingkup moekan alam dunia palebadinya. Sasatoan anu sok disada peuting geus tita tadi raeng disarada jiga anu midangdam. Mitra kaum dangu dina kaayaan anu samodel kitu. Di lembur Lego Kiara mangsa harita rada lumayan rame. Kusabab ku ayana 10 urang anggota ti pihak tentara anu dikirim ti dayeuh Bandung anu kapeto ngajaga eta lembur. Jigana geus aya anu laporan ka pihak tentara dayeuh. Ari sabenerna mah aya kana 30 urangna tentara teh. Tapi dibagi 3 nu 10 pikeun tunggon jaga di lembur Cinangka, anu 10 deui pikeun tunggon jaga di lembur Cikawao. Hal eta dilakukeun supaya saban lembur nu aya di tutugan Gunung Cameti bisa bebas tina bancang pakewu. Anu dina zaman harita mah keur mahabu pisan. Sakabeh warga ngerasa bungah jeung rada regreg ku ayana tentara teh. Sabareh mah maturan tentara ngarobrol di hiji imah anu kabeneran kosong eueuh pangeusina dijadikeun markas. Malahan pupuh lembur nu katelah Bah Juha oge aya maturan, aya nu nganteran dahareun, aya nu nganteran cikopi, aya oge anu bawa ududeun. Saha nami jajak anu tos tarung sareng anak buahna Bah Jagur teh Pak? Salah seorang tentara anu tetela komandana anu ngaranna Parudi ngamimiti antumanya ka pupuh lembur. Oh, dupi jenengan nama Den Santana Parudi. Jalmina kasep gagah. Jiga Manganggang. Jiga sa? Manganggang. Sa Manganggang teh? Tukang dongeng teh geuning. Ah, teu wau.
Oh gitunya Santana Sumuhun. Tur nyangking ilmu kasaktian anu kasih dari luhung. Jago. tembal Bah Juha ngawalon pinuh kurasa kareus nu lain papadana. Duh hanjakalnya taya hadir di dieu. Mun seug aya teh nambihan kakuatan urang pikeun yang hadapan musuh. Cek Komandan Rudi kawas nu hanjakaleun. Oh, mugi-mugi we atuh. Anjeunna tiasa sumping lamun seug nuju diperyogikeun bantosanana. Mitra kaum dangu kitu guna caturna antara pupuhu jeung pihak tentara dina mangsa harita. Dihaminan ku sababaraha urang warga anu bahan jadi obrolan teh iwal tijang Santana. Mitra kaum dangu waktu beuki nyedak ka peuting sakapeung kadenge sora anjing anu babaung ti belah kiduran lembur nu deukeut ka leuweung nambahan keung. Dina saat kitu ilharna mah haneuteun kadenge jigerahna sora para pamuda atawa barudak nu masih keneh arulin di buruan using-usingan atawa ukur ngudag-ngudag kalangkangna sorangan harita mah jep cempling paripurna. Sasat teka denge sora gaanggang acan ngan seukur anjing we nu babaung ti kajauhan. Ti sore keneh barudak mah geus dihiap-hiap ku indungna sina ngarampih disingsieunan karaman nu sok turun wanci magrib. Jeung nyana dina reupna turun indung peuting teh aya nu hirup dina wang-wangan maranehanana mah. Aya karaman anu tan katinggalan tapi karasa ayana asar ringkangan ngadodoho ka unggal buruan. Kitu nu karasa ku maranehna oge didinya di mah kosong anu dijadikeun markas ku pada tentara dayeuh. Sababaraha warga kaciriting purungku tiriseun bari cungas cingeusieun. Tapi eraeun ari kudu balik ka imahna mah asa teu wasa ari kudu ninggalkeun pihak tentara anu keur jaraga. Iwal ti pupuh Juha anu harita geus mulang heula teh. Di lebah kidureun lembur kaciri aya nu keur ngalabring aya kana 8 urangna kalayan samak taku pakarang. Eta abringan teh tetela abringan Bah Jagur jeung anak buahna. Di bala-bala tempat si Gorda jeung anak buahna patalak jeung si Jajakal teh Juki. Cek Bah Jagur tumanya ka anak buahna anu bareto salamet teh anu tetela boga ngaran si Juki. Belah kaler Bah. Belah kaler mana? Dekat imah pupuh lembur Bah. Tembal si Juki bari nunjuk ka belah kaler. Moal sabaraha kasakasena ngalawan babanyit pasar gitu Bah. Di wajah kedijian daki ku aing mah. Bah Jagur susumbar kalayan nganggap enteng. Tidinya mah jep jarampe eueuh nu ngoromong sakemek-kemek acan. Nulumpang teh ngan saukur dipirig ku sora jangkrik. Dipapageun ku sora angin peuting dialokan ku sora anjing anu babaung ti kajauhan. Ditembak ku sora londok di kebon ganyong. Nu kadenge ngan saukur blag-blig-blegna sora dampal suku ninggang kana lemah. Mitra kaum dangu tekung silila srog keburuan imah pupuh Juha. Haok Bah Jagur ngagorowok susumbar. Siap babanyit bau jari ngao keluar siap babal sang harapan aing si Jagur anu baris maragat ke nyawa sia. Hutang pati bayar pati dala hutang bang bayar ku sawah. Salah maksud teh hutang pati bayar pati hutang nyawa bayar ku pipiti.
Kumari abah. Hutang pati bayar ku pati, hutang nyawa bayar ku nyawa abah. Nah jual hutang bang bayar ku sawah kapipiti segala di abah. Tahu, maksudku tahu ge. Hayo si anu di imah keluar di boga gadag masya keluar. Bah Jagur hoak diburuan imah na pupuh lembur. Atuh puguh anu aya di jero imah kacidaruasna nepikeun ka ngayak-yak bakat ku sieun. Aduh, kumaha geus kieu abahna? Ceuk pamajikan pupuh bari meh wer-weran ki awaing ku sieun. Kitu oge pupuhuna. Kawas nama jajadu karaman kajora gelembur. Rek malas pati anak buah nu geus perlaya di dieu. Aduh Gusti, kumari geus kieu? Anakna anu aya di kamarna ngomongna jero hatena. Nepikeun ka ngadeg-deg bakat ku soak, sieun manehna diculik deui. Mitra kaum dangu kocapkeun di imah kosong. Di imah markas tentara anu teu jauh ti imah pupuhu. Ngadenge sora anu hahaok kabeh tentara anu jaraga jeung sababaraha urang warga anu tempatna teu pati jauh ti imah pupuhu pati ngararingeun. Kusabab geus asak latihan kabeh oge teu ngarasa gimir tentara mah. Ngan kadang warga we rada ngadeg-deg saeutik mah. Jung tentara teh nangtung sarta langsung tinggaridik bari mawa bedilna sewang-sewangan. Anu tita tadi dicerekal muru ke tempat datangna sora. Diringkeun ku kadang warga bari anjog langsung pada nodongkeun bedil ka Bah Jagur. Jangan bergerak. Anda orang jahat kami tangkap. Komandan pasukan anu katelah Parudi urang Cikijing langsung ngagorowok ka Bah Jagur sabalad-balad. Galing aya tantara euy. Aing mah teu sieun. Arek naon maneh ka dieu? Arek neangan si Jajaka anu geus mateni anak buah aing. Sia mah nyalingkir we ka ditu ari hayang salamet mah nyingkir. Ceuk Bah Jagur kalah ka seringoa. Atuh puguh Pak Komandan asa diledek. Telila salah saurang anak buahna Parudi hidang nyamperkeun bari nodongkeun setena kana dada Bah Jagur. Hei, ulah sombong sia. Ari mung ditembus ku pelor kami mah. Emang na aing rek sieun kudu kieu ah. Bah Jagur kalah ka seuring ngagak-gak. Anak karawak teh newak seten bedil anu keur ditodongkeun ka manehna. Ceug peletrek weh tuluy dipotongkeun jiga anu babari pisan. Atuh puguh eta anak buahna Parudi teh reuwas nu lain di kieuna. Nempok kejadian aheng anu samodal kitu mah leungeunna jadi ngaleper terus bupunduran sababar lengkah ka tukang. Acan oge kareuwas leungit karawak kerah bajuna dipalebah tukang diranggem ku Bah Jagur tuluy dipentang awakna dijungjungkeun ka luhur anu saterusna dibalangkeun ka palebah batur-baturna. Wow, tobat, aduh. Eta anggota tentara teh ngagoak awakna ninggang lemah. Tembak! Ceuk Parudi mere komando. Dereden, seten ditembakkeun ku anak buah Parudi sabalad-balad. Berobot pelorna kabeh oge keuna kana awak Bah Jagur. Tapi mata kaget anu nempo. Pelor eueuh anu neurak hiji oge. Awah Bah Jagur kaciri ngebul mitra. Mimis pelor plak-pluk. Jika tangkal kersen maruragan dina tangkalna. Moal teu dah aing mah ulah sebut Bah Jagur nu geus sila di Banten sok beakeun kabeh pelorna. Bah Jagur seuri ngagakak bari nangtang atuh puguh sararea oge kaget. Geuningan bener mitra awak Bah Jagur kacida weduk teu teurak ku pelor. Mitra kaum dangu Parudi kacida bingungna, tapi tebeaknya pangharapan. Sakali deui manehna nitah anak buahna nembakkeun deui setena. Porobot, mimis bedil ngaborobot tarik. Tapi angger awak Bah Jagur teu teurak-teurak. Dina kaayaan sararea keur bingung kitu, jeleng aya nu ngajeleng ngolebat lir kilat. Gerakanana teu katempo ku panon jalma biasa. Celek weh di hareupeun Bah Jagur katempo ku sararea aya nu ngajega saurang Jajaka anu pangawakarna seseg sembada.
Jengkula anjeun mah layana Bah Jagur. Cek si Jajaka bari netep seket ka Bah Jagur. Saha sia mage bari pilueun kana ieu urusan. Kaulah Santana anu keur ku sia diteangan. Akhirna keluar oge sia. Sia nu geus nandasana ku aing teh Jajaka. Benar pisan Jagur, kula pisan sabab anak buah anjeun dihirupan oge percuma ngan saukur jadi raga dunia. Amun bener sia manusia. Ayeuna keneh ku aing rek dibodaran sia. Tapi sameme aing modaran sia, aing hayang apal heula urang mana ari sia anak saha di mana panumukan. Meh babari mulangkeunana. Cek Bah Jagur, panonna mureleng ka Jajaka anu anyar datang anu tetela Santana. Kula urang jauh lain urang dieu, tapi boga kewajiban pikeun nulungan sasama nu ditandasa. Anu teu boleh digaranggu ku aranjeun jeung anak buah anjeun Jagur. Alus ayeuna geus nyampurkeun ka dieu nya. Aing teu kudu cabe neangan ari kitu mah sok ayeuna mah urang begalan pati lamun nya siap sia jago mah. Bah Jagur langsung sayaga pikeun nyerang nu jadi lawan bari ngoa. Mitra kaum dangu kalayan dina kacepetan anu luar biasa. Seak narajang ka Santana, suku jeung leungeunna meber ka hareup rek nerobos awak Santana. Sakeun ku sia budak nongtot bol. Maksud teh budak atadol sia. Teuing geus sabaraha gebrakan jeung sabaraha jurus anu geus dipetakeun. Nu antukna Santana geus bisa ngira-ngira pangabisa lawanna. Kalayan dina hiji kasempetan jelepung manehna ngajelepung nyingkahan panarajang. Tuluy rikat malih kalayan sakilat ngaheumbatkeun dampal sukuna. Ngarah kana kekemplongan Bah Jagur, tapi orokaya Bah Jagur rikat ngalegot bari seak deui narajang. Anu tarung teh ka cidaragotna gerak karana meh teu katuturkeun ku panenjo panon biasa. Anu nempon nepikeun ka arolohok mata simeuteun. Mitra kaum dangu lumayan lila anu silih tarajang teh. Sanggeus kitu Bah Jagur eureun nyerangna anu satuluyna sidakap mapatkeun ajianana. Gebur leungeunna ngadadak jadi hurung, lir besi meunang meuleum, seak didorongkeun ka hareup. Pelesur cahaya beureum nyawuk rek ngarah awak Santana. Silang plos Santana loncat. Cahaya beureum ngahiup nyuruntul terus seak cebrod ngahanca tangkal kalapa cileger tangkal kalapa hancur dorok dok tuluy ngadorok dok keblug runtuh. Meungeung kitu rikat Santana matakeun kakuatanana. Leungeunna disilangkeun dina dadana. Wer gebur kaluar sinar hejo nu terus dipake mapag sinar beureum. Siap cilegur. Sinar beureum anu kaluar tina leungeun Bah Jagur bentrok nimbulkeun sora anu ngaguruh pika keungeun. Silih desek, silih dedetkeun. Mitra kaum dangu tetela kakuatan Santana leuwih punjul. Cahaya hejo beuki nyadak kana awakna Bah Jagur. Cengkang weh Bah Jagur teh ngajengkang ka tukang aya sababaraha tumbakna.
gancang ku Santana disusul tepus silang luncat bari ngababukeun gebog cau emas anu geus dikeluarkeun tina cangkengna kebrot dipake nenggel pundukna Bah Jagur goak Bah Jagur ngagoak mitra awakna ngadadak jadi leuleus satulang sandi siga anu eueuh tanagaan dina gerakan anu sakilat seak crub Santana nublaskeun kujang kana sirah Bah Jagur beres Bah Jagur kociak dengek bari abrug-abrugan tina sirahna keluar getih beureum lalambaran mancar maseuhan sakujur awakna karejat telila ka karejatan tuluy nama ngelepas ke nyawana. Mitra kaum dangu sakabeh warga jeung para tentara anu aya milu nyaksian ngucapkeun alhamdulillah. Geus tepi kana titis tulisna geuningan Bah Jagur teh. Dedengkot karaman jahat tinemu kana ajalna. Heuleut sabatara lila ti harita anak buahna Bah Jagur kabeh digiringkeun bari leungeunna ditalian ku anak buah Komandan Rudi. Ari mayit Bah Jagur tuluy dikurebkeun ku para warga pada deket jeung makam anak buahna. Parudi jeung pupuhu ngarasa bunga, duanana ngaleng Santana diajak asup ka jero imah pupuhu. Di jero nyampak Nyi Mojang anakna pupuhu jeung indungna keur nyarampod we siga anu sieun. Tapi sanggeus nempo Santana jeung Parudi katut pupuhu lembur saralamet mah duanana kaciriceng hardeui. Kang Tana, salamet aku nanaon Kang? Cek Nyi Mojang bari langsung ngagabru ka Santana bangunan nu bunga. Alhamdulillah Nyi teu kunaon. Santana kaciri siga nu era ditanggep ku Mojang geulis kitu teh. Geus ayeuna mah dia. Mana geura nyieun dahareun jeung nyangu anu loba. Menta eta tah kasih manta tah. Manta. Aya naon Bah? Bedolkeun balong ala laukna kabeh sakalian jeung nu laletikna urang goreng garing geura moal teu girinyi karunya si Aden sareng Parudi oge pasukanana bilih lapareun cuk. Pupuhu ngelingan anak pamajikanana oge salah saurang tetangga kepercayaan minangka katua pemuda di eta lembur. Teu dinungguan dititah 2 kali mitra leos weh si manta ngaleos diringkeun ku sababaraha urang arek ngabodolkeun balong ari nya dia ngelemes kaeraan bari ngalepaskeun leungeunna tina cangkengna Santana. Demi pupuhu nempok kitu teh ngan saukur mesem weh. Mitra kaum dangu singkat carita. Sanggeus dahareun asak tuluy disuguhkeun ka Santana katut Parudi oge pasukanana. Sawareh dibagikeun ka kadang warga diselangku ngobrol nyaritakeun kajadian anu cikeneh karandapan ku maranehna. Berkah ayeuna mah lembur lago kiara teh jeung lembur anu sejenna aman sabihari deui. Poe ka poe oge geus teu kadenge deui beja anu sok ngaranjah pakaya. Malah heuleut saburan ti harita Santana jeung Nyi Mojang kabale nyungsung ngadahup ka anakna pupuhu nyaeta Nyi Diah teh. Pupuhu kacida bungahna jeung reueusna meunangkeun minantu saurang jawara sakti teh. Kitu oge Nyi Diah. Ngarasa bagjana katut Santana geus bisa ngahiji jadi laki rabi kalayan jadi pasangan anu dipikat cintana.
Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan